ieu cobian teh berat. Walaupun kita sadar bahwa yang datang akan pergi seperti datangnya senja mengusir matahari. Pasti sedih mah aya. Da emang senja mah tak pernah salah. Hanya kenangan yang membuatnya basah. Aya nu leuwih kuat kaislamanana, aya oge anu kuat kasundaanana. Isim nakiro. Tuduh kana makna sakedeungna waktu anu disaba ku saha ku Kanjeng Nabi. Logikana kieu. Urang boga jam, tuluy rek nungguan muterna eta jam ti 12 ka 12 deui teh butuh waktu 12 jam. Ngan tetapi lamun ayeuna diputerkeun eta jam ku urang tegasna kun bogana ti jam 12 ka jam 12 deui teh moal samenit cek. Sampurasun lur. Tepangkeun Nabi Abi Zulkifli Malik sakuma biasana anu aya di video Abi sateu acana eusina teh ngacapur kungkul. Tah di video ayeuna mah panginten bakal langkung ngacapruk. Sudah terlihat mungkin dari judulnya pun Sunda, Palestina jeung Sidratul Muntaha. Naon cenah beberapa kata yang berbeda dibuat menjadi satu kesatuan yang diusahakan untuk saling ada kaitannya. Terlepas ada atau tidak kaitannya antara Sunda, Palestina, jeung Sidratul Muntaha, kita akan bahas tuntas di video yang sedikit waras ini. Gitu. Maaf, ada tukang dagang. Dina kata Sunda na we heula ayeuna mah. Ya. Pikiran nakal sim kuring lamun ngadangu kata Sunda geus identik jeung Islam. Matak sebuah anomali ketika ada orang Sunda yang agamanya di luar Islam. Nah, nya ieu mah cek saya anu awam, duka kunaon pikiran teh buat jual kadinya gitu. Nya mun Sunda Islam gitu tah. Matak asa teu pantes lamun orang di luar orang Sunda di luar Islam gitu tah. Duka kunaon gitu. Duka radikal, liberal ataupun sejenisnya. Entah itu karena historis antara Islam dan Sunda atau bahkan ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa Islam teh Sunda, Sunda teh Islam. Tah, ya. Ieu teh panginten pernyataan anu sangkat kontroversi. Sabab bakal ngereduksi Islam nu sifatna samawi jeung kasundaan nu sifatna terbatas. Etnis gitunya, ardi. Matak aya tah salah sahiji tokoh sejen nu berusaha siger tengah. Abah Ajib Rosidi. Tah nyaimbangkeun ku bahasa kieu. Islam heula sameme Sunda. Artina orang Sunda kudu Islam heula jeung segala sesuatu anu Sunda oge teu bertentangan jeung Islam teh bisa ngajadikeun seorang Sunda Islam jadi Sunda. Kumaha? Lieur teh? Lieur lah. Berarti tandana mikir. Tah ayeuna di kalangan masyarakat Sunda terlihat bahwa dua kecenderungan anu tadi mempengaruhi perilaku jeung orientasi hirupna. Aya nu leuwih kuat kaislamanana, aya oge anu kuat kasundaanana. Nya saena mah saimbang, tetapi realitas ieu emang aya gitu. Jeung ieu menurut saya bukan sebuah masalah, justru bisa ngajadikeun kuat antara Islam dan Sunda itu sendiri. Tah, ayeuna Palestina jeung Sidratul Muntaha. Nah, ieu jelas lain wungkul aya hubungan jeung Islam, tapi lebih jauh dari ini adalah tempat yang apa? Yang secara historis adalah bagian dari Islam, di mana salah sahiji peristiwa penting umat Islam terjadi di Palestina jeung Sidratul Muntaha. Nu mana orang Sunda osok memperingati jeung nyebut kana peringatan ieu teh ku istilah
Rajaban sok pasti langsung kabayang gitu naon eusina Rajaban teh sabab ieu peristiwa teh terjadi di bulan Rajab. Taina nu jadi pertanyaan aya naon atuh di bulan Rajab teh. Secara umum pasti orang Indonesia komo orang Sunda terang di bulan Rajab teh bulan di mana Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu mana uihna teh nyanda kamanfaatan kanggo umatna sehingga umatna teh tiasa kenging ridho Allah ku jalan salat teh nu 5 waktu. Tetapina tidak sesederhana itu Isra Mi'raj teh gitu. Upami ku urang dicerna, dihayati, dikaji, dianalisa dengan kacamata agama. Kronologis Isra jeung di Mi'rajkeunna Rasul teh kitu nya ti Masjidil Aqsa punten ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu teh sungguh kejadian anu sangat luar biasa di luar sehingga teu kaharti ku hukum adatna takade netizen ku hukum adat da ai ku hukum akal mah kaharti gitu. Jadi lebih tegasna teu kaharti ku hukum adat sabab geus kaluar tina kabiasaan. Kaharti keneh ku hukum akal mah ngan tapi diklasifikasikeun kana khawarikul adat gitunya. Kejadian anu luar biasa, nu biasa di luar, kejadian nu istimewa. Gitu. Masih keneh kaharti ku akal mah. Gitu. Ta ayeuna berbicara tentang khawarik teh aya 2, aya khawarik anu hak, aya goir hak. Tanu hak mah aya irhas pikeun jelema anu pinabi, aya mukjizat pikeun nabi, aya karomah pikeun wali, aya maunah pikeun jalmi nu soleh. Nah, nu goir hak mana aya ihanah teh keur jalmi fasik, aya istiraj pikeun jalmi anu kafir atanapi non muslim, lemes nama. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kejadian Isra Mi'raj anu luar biasa ieu, anu biasa di luar ieu, salah sahiji khawarik anu kalebet khawarik anu hak nyata mukjizat. Margi ceuk tadi teh mukjizat mah keistimewaan nu dongkap ka Nabi. Sedengkeun Isra Mi'raj ge dongkapna ka Kanjeng Nabi. Maka yakin bahwa ieu Isra Mi'raj teh salah sawios mukjizat anu kaharti ku akal ngan tetep keukeuh teu kaharti ceuk hukum adatna. Sabab lamun cek kolot urang mah cek orang Sunda teu golib lah itu kejadian ieu teh. Jadi kaluar tina kabiasaan. Ta ayeuna nu jadi permasalahanna kaluar tina kabiasaan kumaha maksudna teh. Tah urang ulik kitu nya, salit-salit lah tipis-tipis kitu nya. Sambil lalaonan gitu, ulah jero teuing lah gitu. Ayeuna berbicara tentang Isra heula lah, Isra teh gampangna lah aya 2. Isra cek lugot atanapi cek bahasa, tanapi cek gaya nama etimologis. Nyata asal katana tina saro, aya saro teh lempang ti peuting jalan-jalan malam gitu nya. Cek kami gitu kaum muda JJM jalan-jalan malam. Ta eta teh Isra cenah cek bahasa mah. Kumamun aya pamuda jalan-jalan bari mau useup celewe di balong batur ta eta mah geus lain Isra eta mah sero. Ai sero teh naon? Tukang ngalaan lauk ti peuting. Biasana malam minggu tah. Duka mana gitu, duka di kampung mana. Nu kadua aya Isra cek istilah atawa cek sara atanapi tiasa disebut cek terminologi. Nyata berjalankeun na Kanjeng Nabi di waktu sungi ti mimiti Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa. Sakumaha dina Al-Qur'an pidauh Allah Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram illal Masjidil Aqsa. Lumpang ti peuting teh nya. Jadi sanajan dina kaping 27 Rajab waktosna teh keur poek mongkleng buta rajin cek orang Sunda mah. Tapi kunur ilahi sinareng mukjizatna Kanjeng Nabi, maka karaosna teh caang benderang lil ibarat naon?
caang bulan purnama 14 sekolot baheula mah dina pada ngempraina. Tah ayeuna sajabi ti eta aya lapad lailan anu ieu teh lapad teh isim nakiro tuduh kana makna sakedeungna waktu anu disaba kusaha ku Kanjeng Nabi. Nepi ka cek sapalih riwayat mah tilas calikna Rasul teh begitu uih deui ti peristiwa eta kitu nya karaos keneh haneut. Tak ieu teh nu disebut peristiwa Isra Mi'raj anu kaluar tina kabiasaan. Margi naon? Margi upami ayeuna nurutkeun adat kabiasaan numpak onta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh aya kana 40 dintenna. Sedengkeun pamima pas sekitar aya 2 sasi atanapi 60 dinten. Ai Rasul mung sawengi tah ieu teh kaharti cek akal mah ngan keukeuh cek adat mah moal kaharti. Taina urang balik deui kana ayat nu tadi aya lapad Asra. Ieu nuduhkeun bahwa Kanjeng Nabi teh diisrokeun, diberangkatkeun, sanes berangkat nyalira. Kusaha? Ku nu gaduhna. Saha nu gaduhna Rasul? Nya Gusti Allah gitu. Logikana kieu. Urang boga jam, tuluy rek nungguan muterna eta jam ti 12 ka 12 deui teh butuh waktu 12 jam. Ngan tetapi lamun ayeuna diputerkeun eta jam ku urang tegasna ku nu bogana ti jam 12 ka jam 12 deui teh moal samenit-menit acan. Contoh kadua ieu nya. Sim kuring rek ka masjid. Dugi ka masjid teh aya kana perkiraan 10 menit. Kabeneran begitu berangkat aya sireum tah nangkel ngilu kana sarung. Ayeuna sim kuring jeung sireum tepina bareng teu? Bareng. Tetapi lamun sireum henteu bareng jeung sim kuring kana sarung, leumpang nyalira eta pasti beda. Lila keneh mana? Sireum lengkahna ge beda gitu. Tah eta panginten sekelumit atau setitik mengenai Isra Mi'raj lah. Anu kisah panjangna, anu kisah lengkapna aya dina kitab Dardir. Rumana sok diaos dina sasi Rajab. Enakna majeng kopi margi biasana teh ngaosna teh titos Isa dugi ka bade subuh tah gitu. Biasana mah gitu. Tapi tiasa seueur aya nama kisah-kisahna tiasa dicari. Tetapi terlepas tina eta penting memang prosesna tapi teu aya lepatna urang ge uninga. Karena 2 hal anu dihadapi anu ditampi ku Kanjeng Nabi sateu acan proses eta berjalan. Kahiji Kanjeng Rasul teh kantos dijajal. Aya dijajal teh naon? Dicobi. Dicobi ku dimaotan istrina nyaeta Siti Khadijah teh ya. Anu tangtos ieu naon? Ieu cobian teh berat. Walaupun kita sadar bahwa yang datang akan pergi seperti datangnya senja mengusir matahari. Pasti we sedih mah aya. Da emang senja mah tak pernah salah. Hanya kenangan yang membuatnya basah gitu. Teu sedih kumaha tuh Rasul dikantunkeun ku istrina. Sanes hungkul buktos kasalehanana. Tapi Siti Khadijah mah nyaeta donatur anu luar biasa. Anu nyeepkeun harta bandana kanggo agama Islam. Pokona mah Siti Khadijah mah istri anu dandindun. Tos pada uninga dan alus dandana dun alus dunyana din alus agamana gitu. Tah. Jadi teu sedih kumaha kitu ditinggalkeun. Teu lami tidinya Kanjeng Nabi ge dicobi deui nyaeta dikantunkeun ku pamanna anu janten tameng. Anu janten dekeng di mana Kanjeng Nabi naon ayeuna berdakwah nyata Abu Thalib teh ta ieu nu bakal nguatkeun manahna Kanjeng Nabi. Nu kadua hal nu menimpa Rasul sateu acan Rasul di Isra Mi'rajkeun teh sajabi ti dijajal Rasul oge dijejal. Dijejal ku naon? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateu acan di Isra di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala dijejelan heula. Dijejelna teh dicanda ku malaikat tuluy dibelah dadana, dibersihan manah Nabi, dilebetkeun ilmu hikmah dina jero manahna. Atuh ai kitu mah timbul pertanyaan.
Nah Kanjeng Nabi teh manahna kotor. Sanes kitu. Sanes berarti Nabi manahna kotor. Balik ta eta kajadian teh mangrupa uswah kangge umatna yang di mana-mana bade pendak sareng Allah, umat manah teh bersihan heula. Pan Nabi ge Isra Mi'raj teh bade pendak sareng Allah. Ta urang oge pami bade Mi'raj kade hate kudu dibersihan heula. Nah urang cenah bakal Mi'raj nya bakal. Pan urang ge umatna 5 kali setiap hari Mi'raj ka Allah. Nyeta ku jalan salat teh. Saur Rasul as-salatu mi'rajul mukminin. Ta upami bade netepan kade. Tong sagala diselapkeun sabab eta teh mi'rajna urang, mi'rajna jabil mukmin. Ieu mah karek jol ek naon magrib hate teh jol aya persib. Jorek isya dina hate aya layangan putus jeung ikatan cinta. Jorek duhur na hate teh aya naon asa hayang catur. Jorek asar ingat ka pasar. Tak hade. Eta teh jadi hal penghalang kana dongkapna urang ka Gusti Allah. Sabab eta jalan hiji-hijina. Nah ku halna sakitu bahwa urang teh sing tentrem di mana rek salat teh. Komo sing nepi ka husuk mah gitu. Bahkan janji Allah dina Al-Qur'an pikeun jalma anu husu eta teh kabagjaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fis sholatihim khoshi'un. Nyata bagja jalma-jalma mukmin tegasna jalma-jalma anu harusu dina salatna. Tah kitu. Sajabi ti eta salat husu teh bakal naon diganjar ku kabagjaan. Ieu ge bakal ngajantenkeun jalmi anu gaduh pribadi sapertos anu sakumaha parantos didugikeun ku sapalih ulama. Ngeunaan makna salat. Jalmi nu husu bakal tiasa nerapkeun makna salat anu cek ulama ieu. Saur ulama ieu disebatkeun bahwa salat teh aya 3, shod, lam, jeung ta. Eta. Shodna teh sidqul qauli, bener ucapanana. Maksudna kumaha bener ucapanana teh? Ai bener ucapanana teh mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Kitu nu khusuk dina salat teh. Leres ucapanana. Nu kadua lam, ai lam teh layinul qalbi leuleus hatena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawaddo. Landung kandungan lair aisan ipis lapis kandal tapal malapah gedang. Kadituna teu melengkung bekas nyalahan. Anu naon anu husu salatna mah gitu. Jadi anu sopan santun madanya dipikaresep bagja we ka ditu. Nu terakhir maknana salat teh tak nate naon tarkul ma'asi ninggalkeun pimaksiateun. Pi na ge ditinggalkeun ka maksiatna. Ta mudah-mudahan mah urang teh kalebet jalmi anu di mana urang bade nyang hareup ka Gusti Allah artina mi'raj menghadap ka Gusti Allah urang teh nya ku jalan salat tadi sing kalebet jalmi anu husu sehingga kabagjaan teh tiasa dihontal. Utamina mah kabagjaan dunya sinareng akhirat gitu. Margi da eta tujuan umat Islam mah bahagia. Pung bahagiana lain di dunya unggul plus jeung di akhiratna. Ta mudah-mudahan nu margi ieu sasih Rajab, sasih di mana Rasul di Isra di Mi'rajkeun sajabi teh eta sasih Rajab urang manfaatkeun kanggo milarian bekel kanggo ngahontal kabagjaan nu aya di bulan berikutna nyatana di bulan Ramadan sakumaha sok ngadaroa sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa baligna Ramadana. Mugi aya bulan Rajab teh tiasa nganterkeun urang kana kahusuan kahidmatan urang dina ngalaksanakeun ibadah nu aya di bulan Ramadan nyaeta saum teh. Sehingga urang tiasa janten kalebet jalmi anu takwa anu mana kapayuna panginten diganjar ku kabagjaan dunya sinareng akhirat. Kitu wae panginten hapunten anu kasuhun neda jembar pangampura anu dipenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain sampurasun di ieu mah. Hatur nuhun pokona mah.